Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana daramang? Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparingan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa patepang dina pangajaran bahasa Sunda kelas hiji. Ayeuna ibu bade macakeun hiji pedaran pek ku hidep regepkeun. Di dieu judulna Adi nyaeta dina gambar Adi nuju calik di kelas. Adi murid kelas hiji. Adi murid kelas 1. Sakolana di SD Negeri Hegar Manah. Sekolahnya di SD Negeri Hegar Manah. Adi dipikaresep ku baturna. Adi disukai oleh temannya. Sabab bager tur getol. Sebab baik dan rajin. Kasasama. Ramah ke sesama. Hormat kasaluhureun. Hormat kepada yang lebih tua. Getol kana diajar. Rajin dalam belajar. Geten tur daekan, telaten serta rajin. Adi apik jeung berseka. Adi teliti serta memperhatikan kebersihan badan. Apik dina barang dahar, teliti dalam makan. Teu sagala dihuapkeun, tidak semua dimasukkan ke mulut. Seragam salawasna bersih, seragam selalu bersih. Adi oge ngajaga kebersihan awak. Adi juga menjaga kebersihan badan. Sangkan sehat salawasna, supaya selalu sehat. Saparantos hidep maca pedaran anu bieu, sesudah kalian membaca cerita yang barusan, prak jawab pananya di handap ieu. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor hiji, saha nu dicaritakeun di luhur? Siapa yang diceritakan di atas? Nu nomor 2, di mana Adi sakola? Di mana Adi sekolah? Nomor 3, kumaha sikap Adi ka sasama? Bagaimana sikap Adi ke sesama? Nomor 4, apik dina naon Adi teh? Apik dalam hal apa Adi itu? Nomor 5, kunaon Adi ngajaga kebersihan awak? Mengapa Adi menjaga kebersihan badan? Kanggo salajengna nyaeta ngabahas perkawis ngawanohkeun diri. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai memperkenalkan diri. Contoh, di dinya aya gambar nyaeta anu nuju ngawanohkeun diri di kelas. Misalna wasta abdi Sarah, nama saya Sarah. Yuswa abdi ayeuna 7 tahun. Umur saya sekarang 7 tahun. Rorompok abdi di Karawang. Rumah saya di Karawang. Abdi sakola di SD Puri Arta. Saya sekolah di SD Puri Arta. Pek hidep ayeuna diajar ngawanohkeun diri dipayuneun kulawarga nu aya di rorompok. Silahkan kalian sekarang belajar memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Sunda di hadapan keluarga yang ada di rumah. Dicekapkeun sakitu pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.